떠올린 네 생각에 머리가 좀 복잡해 깨질 것만 같아 가득한 fantasy 궁금한 mystery 제발 들려줘 She's ready. Hey guys, kumakai jam setengah panas, kurang ngerjain tugas bareng. Ayo, gaskan tempatnya di mana? Halaman tempatnya di Gardu, anu dekat masjid sama di Niis yang meru nu ngaganggu ke lamun geus sohor kurang langsung empat ka masjid. Hitungan jam salapan sebelum saya di Gardu. Oke sih, balik heula pangabeula jeung ganti baju heula. Ada orang oke rek dahar heula jeung rek ganti baju heula. Ya kayak orang baralik heula, pokokna mah ke jam salapan kudu geus araya di Gardu. Sip lah. Aman hari Dewi, koyah pisan datang kaburu berit mante. Tuhnya gua pugun. Buah-buah di jalan dipegatin dewa. Tong itu hari mana kita ngikutin si Dewi mah berapa orang? Paling ge sare si Dewi mah. Ayo we lah urang nulis lah di heula. Ngomong si Dewi mah. Ayo. Hai, baru dong. Termahon di kartu isuk-isuk kieu. Sakarola tingali orang mages di saran apa hari mari gelo apa ini jam 11 hari hah jam 11 asal mimpi gusti hah jam 11 asal mimpi we burukan kana nulis abroneam mana orsa hidup teh orang balik yuk ayo orang lagi lain orang tadi arisan hayu orang balik we ke jam 2 kali teh ulin hayu Guys, ayo mana tuh bawa HP? Itu pan HP orang teh rusak, 3 jebur ka balong anu wah. Heuh, kaminya teuing. Cing atuh euy rada solid saeutik mah, tong ngarome HP wae. Kagok ih, keur main FF. Apa teh FF kunaon? Ya apa atuh? FF teh permainan Free Fire anu eta nih. Anu anyar alus nih teh budak ngeundeun teh juga Mang Sira we saha Mang Sira teh tinggal di mana aku baelah urang mah melang HP rek jajan sebelah we awas ya ulah marenta yo we guys, orang balik guys murid mangsa dasar coba orang lagi ayolah orang balik karena karaji atuh ulah mah moal datang ulah yang balik kumaha maneh we lah kina ayo